Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan bagian ke-14-nya ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Kumaha hidup sayaga diri mun jadi minantu mama. Pananya mama Kiai puguh wae lain heureuy tangtuna ge Daria Asep teu wani gagabah mangsa mere jawaban jeung kaputusan sabab rumasa manehna hiji lalaki anu kudu asak jeujehan teu bisa gampang kitu wae nyokot kaputusan lantaran cenah bisi kaduhung bekas nyalahan mun salah ngajawabna. Aduh hapunten abdi mama. Danget ieu bilih lepat ngawaler kana patarosan salira sarta nguciwakeun kana manah salira tur waleran abdi danget ayeuna samentawis panginten moal tiasa nangtoskeun antara sikep kersa sareng moalna mama nanging abdi teh sejak we nyuhunkeun waktos kangge ngemutanana oge langkung ti eta abdi teh kalintang isin mama ku tuang putra bilih alimeun dijangjaluhkeun ka diri abdi anu sakieu buktosna katambih bilih anjeunna tos kagungan cem-ceman abdi halim kedah ngareksak hubungan anu sanes. Atuh salami ieu abdi caket sareng anjeunna teh datekan tos nyarios soal perasaan pribadi langkung jelasna mah panginten abdi teh sareng tuang putra mung sawates rerencangan wungkul mama. Oh gampang atuh soal eta mah anaking teu kudu salempang hidup teh keun pang talek wae nya nyajijahna ku mama daek moalna dijodohkeun ku mama ka hidup tapi cek ijiran mama mah bakal daekeun geura kon kitu deui ibuna bakal nyatujuan kana hubungan hidup duaan kitu kaayaan di pasantren mama Kiai Halimi harita. Oge nasib Asep bakal gede milik arek dijodohkeun ka Nyi Ajijah. Nyi Ajijah mangsa ditalek ku mama Kiai Mi ngeunaan kumaha ayeuna dina urusan kacinta jeung ditanya geus boga cem-ceman atawa acan cenah bisi diantara santri-santri lalaki aya hubungan jeung Nyi Ajijah meureun. Nya mama Kiai teh hayang menang jawaban anu pasti. Waktu ditalekna di hareupeun Bu Hajah Imas harita langsung ngarah pada milu nyaksian harita teh. Nyi Ajijah ngajawabna memang tatag teu asa-asa jujur ngajawabna. Can boga cenah cengceman taya santri lalaki anu wani ngadeuketan
lantaran cenah sieun ku mama Kiai Halimi. Abdi sareng Kang Asep mah mama taya naon taya hubungan naon-naon atuh. Tapi kumaha Munjang Asep hayangeun ka Nyai. Daek jadi pamajikanna Nyai. Tapi tong ditinggalikeun ka satungkangna nya. Tempo mah pribadina. Kumaha ayeuna ieu. Abdi mah mung kersa nampi abdi pami Kang Asep oge kersaeun ka abdi nya mangga wae atuh bi telangkung cek Nyi Ajijah kitu ngucapkeun teu burung mede jawaban nu tandes tur ngaregregen kana manah Mama Kiai. Ngan jawaban ti Nyi Ajijah teh ngahaja disidem ku Mama Kiai. Can ditepikeun ka Asep lantaran hayang ngadoja heula kana kasabaran Asep harita. Langit di awang-awang mimiti angkep lantaran mega hideung. Geus ngahalangan deui sinar panon poe nu mimiti luhur kaayaan. Nu jika arek turun hujan nya dianyaan keur kitu harita tembong hiji jalan pilemburan aya nini-nini jeung aki-aki lalempang duaan kalayan jadi bahan perhatian pikeun warga kituna anu kabeneran pasaranggog jeung manehna. Jeung eta dua jalma tayalian geningan Bah Berod jeung Katut Maurat anu tereh nepi ka tempat sajajalan tengadon ku kulutus wae sabab loba jalma merhatikeun kana beungeutna dumeh Bah Berod jeung tarangna nongnong bibirna rada nyingsat sabelah atuh puguh wae nu karak nempo mah tempo tangtu sieuneun jeung aneh. Haram jadah jalma-jalma teh borong dasar barorong marolong ka kuring maurat dumeh banget kuring goreng patut merenya teu kudu diwalo nu kitu mah yeuh balod nu penting mah balina oge karena haon ngaladenan nu kitu patut mah yeuh. Ayeuna nu pentingna ulang bakal nepi ka tempat tujuan deuleu balod satu tas saminggu di perjalanan lempang di Gunung Halimun ngajugjug wewengkon si Halimi. Nya maurat bener teteh lah di Gunung Halimun teh nya lila pisan perjalanan teh beda jeung ka Gunung Gede deukeut. Itu udah pasantena tuh si Halimi ngajegir mak malah nambahan tohaga wangunanana oge direhab jigana mama cek Bah Berod bari nuduhkeun wangunan hiji nu tohaga. Bener pisan wangunan pasantren teh beda jeung baheula euy. Alus milik tah mangkeluk teh anu ngurus pasantren aya kamajuan belod. Nya akhirna mah duanana pating garedig deui lempangna beki gancang bangun tayak kacape tas lumampah jauh. Sedangkan kaayaan di pasantren tembong santri nuker sakola isuk-isuk istirahat jarajan di tukang dagang nu matuh mangkalan di eta tempat ongkoh deui ayeuna mah aya kantin tempat tereureuf jeung barang dahar barudak sakola mun isuk-isuk can dahar cenah ditungguan ku bituti harita ngan dina kaayaan keur kitu barudak keur istirahat teh
ngadadak pating rarenjak waktu kedatangan dua jalma kolot bari terus susumbar ka mama kiai datang-datang lain uluk salam leuwihna teh eta kabeh ngarasa paur nempok bah barod nilika susumbar ngadon muter-muter linggis panjang bari kituna hiuk-hiuk bangbaraan di antara pating barabatna santri nuker istirahat awewe pating koceak pating jararit bareng kabenengan mah kulinggisna pelengking barudak santri kabenangan darubuh kana lemah pating pelengking nahan kanyeri alatan kababuk ku linggis malah nu kabenangan sirah nama harita kapaehan langsung kabayang cenah sirah didagor kulingis nuji jieuna tina besi tangtu wae matak bejad atawa luka di jero komo deui sirah budak mah nya tindakan bah barod teh geus katumpangan ku iblis. Halimi gerak keluar sia setan. Yo, dewek gerak papageun si barod. Mun teu gancang kaluar, murid sia teh malodar kabeh deuleu. Cek bah barod kituna aya hiji jalma nu memang geus taya rasa kamanusiaan kejam telenges tindakanana harima urat mah tingali seserian wae nampo jalma lalumpatan bangun bunga bisa disaksian ku jalma sejen caturkeun harita di jero imah pating raranjug kaget aya susumbar di luar kabeneran keur ngobrol jadi kaganggu harita. Masya Allah abi saha eta di luar teh bi sada ngakukeun bah barod anu susumbar teh abdi tuh barudak pating koceak cek Bu Hajah Imas jeung Nyi Ajijah langsung rawah riwih harita bari ngeleper. Bener pisan Umi bah barod geuning anu susumbar teh omatnya caricing di jero ulah aya nu kaluar abi jeung Asepnya nu kaluar mah tapi abi sut tong salempangnya Umi abi katut jang Asep tang tu moal naon-naon sakali deui omat cicing di jero nya. Mohon ibu kalih nyai tenang wae nya insyaallah abdi sareng mama moal naon-naon mangga mama uang payunan wae jalma teh kituna langsung dibaturan ku Asep daratang keluar nyamperkeun nuker tadi sumbar. Kaget duanana sabab budak pasantren teh loba nu nalamru labuh red kadunduaan mama kiai gogodeg harita bage ya barod kamana wae geuning yeuh kakara nonghol maneh teh maneh teh ngarap-ngarap kedatangan dewek Halimi anggar wae ya beungeut si laing terobah euy geuningan komo ditungtungan kitu mah euy ditungguan kuring teh sono euy hayang panggih jeung Mbah ngobrol bari ngadu bako geura euy nikmat geura hayu goblok sia mah goblok make ngomong kitu hayang ngadu bako jeung dewek sagala
Segala rupa mana teh Halimi ngalantur ngomong teh sia. Nah teka deuleu ku sia eta murid-murid sia dalam ru. Nya nah atuh ari embah nanaonan bat nyiksa barudak nu teu duah teu dosa. Kunaon ari embah teh cager euy. Halimi ragapkeun ku si laing ya. Dewek datang ka dieu lain ngobrol deuleu atawa hayang ngajak ngadu bako ku si laing deuleu tapi hayang nyokot nyawa si laing. Dewek teh yeuh datang duaan toh jeung maurat lanceukna Maerot. Jadi sia montong tenang-tenang ngomong teh ngacapruk euy. Kamana karep sia teh yah angguran mah yeuh sajaga diri sia modar ku leungeun dewek. Ari Sugan teh rek ngobrol we terus ngadobako jeung kuring. Geuning kitu pamaksudan maneh teh nya. Iraha Mbah rek elingna atuh maneh teh. Ayo wae ngagugulung ka gorengan. Gara eling Mbah geus kolot maneh teh. Kari nunggu dicabut umur ngadengek kitu mah panas ceuli cenah Mbah Barod harita sabab kumama kiai teh ngadon di papa tahan. Dasar Halimi saacan dewek males pati ka sia. Dewek mah cado deuleu. Cado kudu modar ayeuna deuleu. Jadi sia tayahak yeuh pikeun mamatahan ka dewek. Ceuk Mbah Barod bari muncereng Asep nu harita jempe bari merhatikeun ka Mbah Barod terus ngupat dina jero hatena. Oh bener we ieu jalmana Mbah Barod teh sarua nu jeung sok kasawang ku diri aing rupana. Ngomongna oge meni kasar kitu. Goreng adat, goreng sopak, asa ninggang kana kekecrek upat Asep dina jero hate. Ngan Mbah Barod teh kadenge carita deui nyelang panonna muraleng ka Asep. Saha eta teh ha? Dewek teh jadi inget deui yeuh. Kahiji budak anu baheula kongsi diperebutkeun ku para siluman. Karana teh si Warsep cenah nya. Aya keneh sia teh ha. Gandingan di dieu sia teh. Hayang modar euy. Aya keneh Asep mah di dieu. Teu ka mana-mana. Eta budak betaheun cicing di dieu. Tapi ari kitu teh rek naon atuh Mbah nanyakeun eta budak. Hayang neuleuh wae dewek mah deuleu. Kumaha geus gede budak teh euy. Rupana ge eta kumaha rupa budak teh cenah. Aya jalma nu hebat cenah heueuh. Bakal jadi jalma hebat ku dewek pada talapung. Bagea Mbah ieu kuring jalmana anu ku Mbah ditanyakeun. Tapi cobi atunya nyarios teh ulah kasar teuing. Meni sia aing sia gobloknya. Ajenan atuh guru kuring teh Mbah. Aripan Mbah teh geus kolot. Bakal leuwih ngarti kana tata krama jeung kasopanan. Nyeak beureum Mbah Barod dina waktu harita kasinggung ku caritaan Asep. Tapi gancang Mbah Barod seuri nyumputkeun semu. Bener si laing geuningan budak teh. Geus jebrog ayeuna mah geuningan. Pantes ngan hanjakal we umur sia bakal pondok Asep. Sabab poe ieu maneh sarua bakal paeh ku aing deuleu. Rasakeun sia ceuk Mbah Barod nembalan semu ngahina.
ngadenge kitu mah mama Kiai tembong gogodeg angot kaget ku tadajak Babarot harita beuki ngaco dina ngomongna ngudag-ngudag nyawa batur teh pikeun bisa ngabi nasa. Ari maneh Barot yeuh urusan nyawa manusia geus aya nu ngatur. Atuh diatur ku nu kagunganana sedengkeun ari embah apanan sarua manusia jadi tayahak pikeun nyawa nyabut nyawa jalma sejen sanajan jadi dikumaha-kumaha oge tetep bakal hirup ari can kana waktu nama jadi si laing terpercaya ka dewek ya mun poe ieu bakal paeh deula leungeun aing jeung kumaurat doh kade pohoyo dewek teh boga dendam pribadi ka maneh Halimi jadi sakuduna si laing teh modar deuleu nyari geus waktuna mah kuring duaan maot nya bakal maot wae atuh kuleungeun maurat atawa kumaneh minangka syariatna heug-heug teuing tapi mun gagal berarti kuring duaan can waktuna ajal kitu tah Mbah. Duaan teh cukup manduaan wongkol ketang Halimi kudu diperenan poe ieu kabeh sakabeh pangeussi pasantren kudu ditumpur ludeskeun teu meunang Indonesia kaasup kalawarga sia tuh mandala atunya ulah dibabawa jalma lian Mbah sabab anu sejen mah teu nyaho naon-naon atuh sedengkeun Mbah kakuring geus puguh aya dendam ti bareto karunya atuh anu tetuah teu dosa ngadon ngarek dibabawa cek mama Kiai kituna ngareret ka palebah barudak santri katut guru sakola nu geus merhatikeun ka eta katempatan. Memang bener deuleu kasalahan maneh geus nambahan deuleu gara-gara maneh dewek dipecat jadi senopati Nyi Blorong anu sieuneun alatan maneh bet deukeut geuningan jeung Nyi Ratu Kidul biangna sarta ayana kajadian dewek teu bisa deui deuleu narima pasien nu hayang munjung tah kabeh eta memang gara-gara tindakan maneh Halimi jadi wajar mun sapangeussi pasantren katut sakabehna dimustahkeun ku aing salilana ngarti teu cek Mbah Barot beki sangeunahna cuma arita nempok kitu teh maurat mah keseleun lantaran Mbah Barot ngadon paloba carita jeung musuh tibatan buru-buru ngalakukeun tindakan srog maurat gancang ngalengkah maju ka hareup terus muncereng ka Mbah Barot sarta ku mama Kiai Halimi. Balon naon sia teh ngadon ngobrol wae arek iraha deuleu musuh ditindakna oge maneh Halimi keratatan sia maneh kojor kuleungeun dewek cek mah urat kituna ngarapal ilmu pikeun ngahimpun tenaga jero terus dipuseureun kana leungeun ka tuhu sanggeus karasa kumpul tenaga jerona maurat langsung ngadorongkeun leungeun ka hareup ka palebah mama Kiai nu keur ajeg harita hiuk wus wae angin sarta saterusna kakuatan tenaga jero jarak jauh nu dipetangkeun ku maurat langsung nembrag kana baban Kiai bangkieung jari jeg mama Kiai teh
Waktu katembrak ku kekuatan jarak jauh langsung ngabangkieung bari jumarijeg ka tukang. Nya maurat tembong arek mindo deui nibankeun panarajang jarak jauhna ngan ku Asep gawat dipapag hiuk-hiuk wae des kekuatan jarak jauh masing-masing bantrok. Hiat Eat kitu nate dua leungeun dina jarak nu anggang 3 lengkah harita sirih dolong. Ngabalukarkeun kuda-kuda Asep saeutik ngageser ka tukang kadorong kekuatan lawan. Sedengkeun Mbah Berod nempo manehna teu cicingeun gancang ngalakukeun ka Mama Kiai ngirimkeun panarajangna jarak jauh. Nya ningali kitu ge Mama Kiai gancang mapag panarajang jauhna lawan ku tanaga jero hiuk-hiuk wus-wus tanaga jero bantrok deui. Nya antuk namah di eta patempatan teh aya 2 bagian nu mangsung tarung ngadu kakuatan tanaga jero. Asep ngalawan Maurat, Mama Kiai nungkulan kakuatan Mbah Berod. Nya budak santri nu sakuduna nareruskeun sakola harita mah ngadon cicing ngabandungan. Pon kitu deui guru-guruna tenuruskeun. Sabab kajurung kurasa panasaran hayang ningali eta kajadian. Ngan Maurat katingali nambah daya kekuatan jarak jauhna harita didorongkeun kalebah Asep hiuk wus wus angin panarajang Maurat harita nembrag ka Asep langsung jumarijeg salengkah ka tukang. Nya Maurat ge kaget terus ngadorongkeun deui ngagarandeng harita ngomong sorangan. Ieu jadaka teh kuduna mah ngajengkang geuning utah getih kadolong kakuatan jelo aing tapi aneh geuningannya ukur ngajalijeg salengkah ka tukang. Ieu budak tetela mibanda daya tahan anu hebat salang waktosna seep. Aduh muhun waktosna kabujeng seep cenanya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 15. Mangkince ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.